Oh, siapa euy? Orang tawarkeun ieu foto-foto teh euy. Mang, punten, Mang. Oh, punten-punten. Naon, Mang? Kalem, Mang, kalem heula. Ieu, Mang, urang ek nawarkeun sesuatu ka Mang. Nawarkeun sesuatu naon ieu teh? Pinjeman uang lain. Lain, Mang, lain. Ieu urang muka jasa foto, bilih bade Amang dipoto. Oh, jasa foto. Ya Mang gawae, Mang. Soal tuh buruk foto abis tuh di itu ada estetik ya, Mang, asli suasana. Tong di ditu Mang, geus di dieu bisa jore di ditu mah. Di mana memang lah, asap dulu lah foto orang, Mang. Sok buru foto di dia sok, orang ngagaya buru lah. Berapa? Bukan, gaya Mang. Sok buru atuh, Mang, buru. Kayak gaya aku mah tuh tuduhkeun buru. Sok memang kumaha we gaya Mang. Kalau Mang naik mah poek geuning Mang beungeut lagi. Ah, naon itu FG tengah hina beungeut aing. Hidungnya sia teunan. Tempo atuh eta teh, tempo kamerana tuh, can dibuka tanah. Oh geuning heueuh anjir. Urang mah pura. Tong lah sok buru. Gaya kumaha we? Gaya krecek marmut Mang. Sok buru, Mang, urang gaya na kieu, Mang. Ah, Mang geus Mang. Oh, enggak sih, Mang. Aduh, atuh. Baru di sana punya foto gratis di Abang. Ini kalangnya. Si goblok teh jelema hanya akal da aing mah nawarkeun kan kitu patut goblok jelema. Tut. Bang, oi aya cilok we eta. Kita jualan lektur. Jualan. Maksudnya teh neangan lektur dan jualan. Nek naon nyakeun cilok. Nyek meuli atuh mah ek naon deui. Pan aing mah teh jualan cilok. Pajalna teh jualan cilok, pan sira abang sih gak cilok. Akhirnya si Amang kita mulai tipis tuh. Eta tahu lah Amang jadi cilok wah. Naon cilok-cilok ka sia, ieu mah lain cilok bandros. Budi mandep, Bos. Meureun Mang bandros mah sapotong. Geus mangga ulah ngabahas bandros lu botak aing mah nguseup tuh geus hujan pada kieu mah. Wah tuh guys, jadi ngusup ah. Belum kena gitu lagi juga. 10 hari dulu. Oh, kita sebelum lewat. Oi. Hah? Juga cemilan. Oh, yang enak aku selalu kena karung. Karung memang hanya kaki bawah. Alhamdulillah, ya. Kalau ini mau ini Emang eta tong di dahar nu uing. naon nih mulai nu Eta Amang teh eupan jang nguseup, make jang di daang. lu Amang di mana asalna? Di ditu. Jadi itu di mana? Aslina di ditu tadi teh jeung eta jeung wadahna ka mana? Lu Wah dijual dia mah mah balik kita kana lekut. Naik ke dieu. Naon mah anyang diwolkeun tu aing. Asal sok Amang. Mung ieu teh jang eupan. Panjang naon? Naon we. Oh, tapi Amang. Nyopot ke tubuh. Si Amang nu kamarinya. Paling gedenya aja Amang anu kamari nyebutan bagongnya. Mang naon kitu? Mang boga barang rongsok teu? Eueuh Mang eueuh ti kamar ge. Pan minggu kamari eueuh teh Mang, maknya eueuh keneh ayeuna. Hor dari eueuh atuh kudu kumaha sok sia. Kiri jelema nu teu gablek mah. Amang teh anu teu gablek mah hayo we ti kamari neangan barang rongsok, neangan sakali-kali mah teu nu alus. Pane ge meunang nu alus yang nempelin. Mana coba tinggalin ka aing. Heula, urang teh awan heula. Oh, Mang nu kieu alus nu kieu mah nyod-nyodan tuh. Nyod tuh halus. Tadi nu kitu patut tepira ge nu kitu mah harga 2.500.
Di kolong jambatan Galoba anu gitu mah. Emang nu kieu naon mang kur 2.500. Dah aku amang teh nyaho anu gitu. Anu gitu teh teh peranti ngawaran Japati goblok. Oh, Japati. Sugan teh pergi lauk, Mang. Mang dan oke cuma mah payu ada jiwa mah mending keur urangnya lah. Kela. Gaya ah. Gaya. Ieu teh boga, ieu teh Japati lagi. Atur nuhun Mang Bagong. Siap. Aduh, ya barang geus saeutik ieu tuh. Wah, ieu ibi tadi tuh. Si Abang lek teu penak deui sareng Abi. Kamana wae hujan-hujan king ngider, emang teu tiris. Si Amang sabwe bago. Heeh nya tah Mang, teh hujan-hujan kieu ge titah neangan rongsok aing Mang. Aduh, kaduhung pisan si Amangnya lek tut aduh. Hujan-hujan ngangkat bebelaan kieu Mangnya. Atuh ana tos meunang tah Jan, maksudna enak. Ya Mang, kor saeutik ayana ge tuh. 1, 2, 5 kilo tuh. Oke. Ayam. Kan orang ayam, buah.